Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mualliful kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharaini wa amadana bi asrarihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Lajengkeun deui buka halaman 2 enawang lajengkeun insyaallah baris kalimatihana halaman 2 bagian alhamdulillahi hamdan nastaftihu bihil khairat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan orang sedaya tiasa teras nikrah ngeureuyeuh pikeun maham ilmu agama Islam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu ari sadayana puji lillahi eta tetep kagungan Allah. Hamdan kalawan pujian nastaftiu ngawitan abdi bihi kalawan itu hamdu al khairat kana pirang-pirang kasayan ainat lubu tegasna nyupri ieu abdi bidalika kalawan itu bidalikal hamdi kalawan itu pujian al fathah kana membuka lil khairati kana pirang-pirang kasayan insyaallah wa nusrati sarang pertolongan ala tahsilil fadilati kana ngahasilkeun pirang-pirang kautamaan an-nafahat anu ngabukakeun ayat lubu tegasna mencari atau nyuprih abdi bidalikal hamdi kalawan itu pujian al-fatah kana narima terbuka al-fatah kana narima terbuka lil atoya kana pemberian wan nusrata sareng kana pertolongan ala tahsiliha kana ngahasilkeunana itu utoya wassalatu sareng ay rahmat ay rahmatullah tegasna rahmat Allah al-maqrunata anu dibarengan bi ta'dimi kalawan ta'dim jadi rahmat teh jadi wassalatu teh rahmatullahi maqrunata bi ta'dim teh rahmat Allah dibarengan ku ta'dim lil anbiya'i ka para nabi wal mutlaq rahmah sareng ari mutlaqna rahmah ligorihim pikeun lian itu anbiya wa du'a sareng doa bi khairin kalawan usai minal ibadi tina pirang-pirang hamba wassalamu sareng ari kehormatan ayat tahiyyatu ayat tahiyyatullah tegasna panghormatan Allah al-udama anu agung al-udama anu agung wa sareng ari tu salam eta dimul anbiya'i agung kana ka pirang-pirang para nabi kama sapertikeun perkara yuhyi anu ngahormat saha akhdana urang sadayana daipahu saha ahaduna urang sadayana daipahu katamuna itu ahad wa talabu sareng minta al ibadi ka pirang-pirang hamba ibad lidalika kana itu ta'dim ala sayyidina tetapikeun Gusti urang sadayana Muhammadin tegasna Kanjeng Nabi Muhammad sayyidil bariyat tegasna tokohna pirang-pirang makhluk ay roisil makhlukati tegasna roisna atau pemimpinna pirang-pirang makhluk wa ala alihi sareng kakulawargana Kanjeng Nabi ay itbai tegasna para pengikutna Kanjeng Nabi Muhammad al imani netepan atas iman walau sotan senajan dibarengan maksiat tapi aya iman halaman 3 wasobi sareng kepada sahabatna Kanjeng Nabi naon ari sahabat teh wahum ari itu sahabat al mujtami'una anu narima kumpulan kabeh binabiyina beserta Kanjeng Nabi Muhammadin tegasna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sallallahu muga rahmat sallallahu alaihi kanjeng Nabi wasallam sareng muga maparin kasalamatan mu'minina barina iman kabe walau ladatan sanajan sakedeung. Jadi barang siapa manusia yang bertemu dengan kanjeng Rasul penak jeung Nabi teh iman terasa jeung maut insyaallah itu sahabat Masya Allah. Mudah-mudahan orang kena di akhirat digolongkeun oge dipenakeun sareng para sahabat Nabi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sareng diangkat umat kanjeng Rasul orang di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala imatu pirang-pirang pamimpin ilmu qatadi tegasna anu di sarasna anu diikut tegasna anu ikut bihim kalawan itu aimah fi umuridin ayal muqtadi tegas anu diikuti bihim kalau itu aimah fi umuridin urusan agama asikot anu kapercaya pihadina itu umuridin. Amma ba'du anapun sa parantos nama cabas malah alhamdulillah sareng sholawat ka kanjeng Nabi ay ba'dal basmalah tegas tiasa ba'da basmalah walhamdalah sareng hamdalah wassalatu sareng rahmat wassalatu sareng rahmat wassalamu sareng kasalamatan. Fahadihi maka ari ieu anu hadir ay al hadirati tegasna anu hadir fi dina manahna musannif risalatun eta hiji risalah ay kitabu sogirun tegasna kitab anu alit jiddan pisan. Wah tawadana musannif mundal alit masyaallah. Muhimmatun anu parenting mukhzinatun tegasna anu nyaangkeun qulubi kana mana qaratab tuha tegasna katartibanna itu risalah hadi maksumatun tegasna kana ieu anu dibagi-bagi ala arba'atu fusulin tetepan kana opat pirang-pirang pasal tetepan kana opat pirang-pirang pasalnya ay ifrojin tegasna pirang-pirang rangkaian. Masya Allah opat pasal cenanya Masya Allah tentang hak suami istri wa khotimatin sareng panuntungan wa hiya sareng ari itu khotimah ma eta perkara tadkuru anu dicarioskeun itu khotimah liifadati ma karena medahkeuna perkara ya ta'allaku anu cumantel itu ma bil maqsudi kanu dimaksud wa ka anna zalika sanyana kabuktasan zalika ta'alluq itu percantelan ta'alluqul lahiki percantelan atau ikatan ta'alluqul hakit tegasna ikatan anu tas mengikuti ikuti bisa biki kanu ti parayun wa huwa sareng ari itu lilha ta'alluqul lahiki bisa bik eta ta'alluq cuman tel min haisu takmili tina sakira-kira kesampurnaan tina sakira-kira kesampurnaan wajiratut tawdih sareng tambahna penjelasan atau maknanya min hayasu takmil tegasna nyisirna atau nyisirna kasampurna ngajian tawdi sareng tambahna penjelasan al faslu ari pasal al ula anu kahiji pi bayani hukuki zauzati dina mertelakeun pirang-pirang hakna pamajikan al wajibatu anu wajib ala jauji kasalaki
anu kahijina mah hak pamajikan kewajiban salaki. Wahia sareng ari itu kuku zaujati eta hasanu gen gawe alus al usrati yen nganyenangkeun usyrah. Wahia sareng ari itu kuku zaujati eta suna alus al usrati dina ngabarenganana ya atawa al usrah dan dina ngarejengannya dina ngarejengan dina dina ngagaulina nya di al usrah dina ngagaulina atau ngarejenganana alus gitu. Wa mu'annatu zaujati sareng biayana ngabiayaan bojo nganapakahan teh. Wa marwa sareng maharna itu jaujah wal kismu sareng kilir atau bagian pikeun jaujah anu di madu teh. Wa ta'limiha sareng ngawurukanana itu jaujah makana perkara tahtaju anu butuh itu jaujah ilai kana perkara min furudil ibadati tina pirang-pirang farduna ibadah. Kurukanan tah eta teh hakna caro eta pamajikan kewajiban salaki pirang-pirang nu fardu rukanan. Wa sunaniha sareng pirang-pirang pasunatanana itu ta'limiha pasunatanana itu ibadah gitu maksudna kadinya. Wa sunaniha sareng pasunatanana pirang-pirang pasunatanana itu ibadah. Walau ghairu muakkadah sareng senajan teu muakkad wa mimma sareng tina perkara ya ta'allaqu anu cuman taletu mabil aidi kana head wa min wujubi taati sareng tina wajibna taatna jauz pima dina perkara laisa anu sanes itu ma bimasiatin eta teh maksiat. Ai pamajikan kerhead mah atuh eta forbodennya temenang atuh temenang naon cenah temenang dijima gitu. Jadi salaki sing kudu apal ai salakeun eta maksiat mah atau kepamajikan gentong digugu kitu cara namanya gitu. Lanjutkeun deui engke al-faslu tsani insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Al-faslu tsani subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.